Tah, ayeuna nya urang ningali deui ka saung anu hiji deui nya. Saung Abah Usep mun teu mah. Abah Usep nya mun teu mah. Tuh tangkal cauna nya yuk enak urang ningali heula nya ka saung nya. Saung Pak Usep. Tuh jalan ka dieu ayeuna nya nae ka luhur. Garing kieu nya. Ka dieu aduh. Tuh ieu keur dipelakan naon ieu nya. Tuh kaluhur ayeuna nya. Ieu tos ieu jagong punten aduh ka mana ieu nya. Ka dieu we lah ngiring lah. Aduh. Tuh. Tuh. Wah, garing kieu ieu nya. Wah. Teu bisa naekna kita ieu teuing. Tuh angka saung itu nya. Saung Pak Usep. Kali. Cing, enak naiknya. Tah. Aduh. Sampai panen jagung itu teh. Tak can yang hujannya. Wah, naik deui ieu mah. Dapai galengan ieu mah nya. Kepa ieu we ieu mah. Naik deui, aduh. Tuh. Wah. Iya geningan. Digalaring kieu nya. Hodo. Tuh. Ieu saungna teh kin lah aya 2 bulanan. Oh ieu mah rada ngangge ieu nya saungna ge nya. Ngangge bajaringan. Panginten sesa meureun nya. Jadi we dianggo lah ku Pak Usep nya. Tuh itu ke kampung bambu. Tuh kampung bambunya. Mana deui. Ini dia meloba saung. Tuh itu saung itu deh nya. Tuh saung ringke eta makin lah nya. Kade ku abi dipostingkeun. Tuh tingalinya ini pas kieu nya Kabupaten Bandung teh lega keneh geuningannya. Yuk ikuti terusnya perjalanan saung impian nya, keluarga saung impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.